Yang geus heula atunya abi deuk balik heula deuk masak heula karunya bapak budak jeung barudak geus lalapareun. Hayu ah. Apal teu ayeuna masalah Ki Cepitri teu gawe. Heeh, susah eta mah diberes salaki pegawai mah. Hutana ge loba di mana-mana. Emang kuatnya Cepitri mah dahana teh mih jeung endog unggal poe. Jam sakieu karek dek masak meni males pisan. Penting Cah Haji ka imahna. Ih, meni pabalata. Di ditu suseuheun, di ditu kumbaheun. Pokona mah imahna ih meni pabalata. Da Cah Haji mah teu bisa kitu. Waduh, salila ieu teh geuningan kararitu nya. Bener cek omongan batur. Lamun kumpul-kumpul teh teu alus. Giliran urang aya ngomongkeun batur, giliran urang eueuh, urang nu diomongkeun. What? Asal maraneh nyaho nya, kamari nis, maneh eueuh, maneh diomongkeun ku Cah Haji. Maneh diomongkeun ku Cah Haji, cenah maneh minantu kendul, minantu osok ngalawan kami Tokha. Nur, kamari maneh eueuh, maneh dicaritakeun ku si Nis. Maneh diomongkeun ku si Nis bahwa biwir maneh teh Jabir. Ayeuna tempo urang eueuh, urang diaromongkeun oge ku maraneh. Lamun di dieu ngumpul, saling diomongkeun, jeung ngomongkeun. Ih, amit-amit geuning kieu nya kumpul-kumpul teh bener oge cek salaki urang alus keneh cicing di imah daripada cicing di luar nambahan dosa. Nice. Tos di mana si Enis meni sedih kitu katempona ge. Nis, ka dieu heula. Meni sedih kitu maneh katempona ge. Ka dieu. Heeh, Ceu, tos balik ti lanceuk, tos nagih duit. Manehna boga hutang ka abi. Kumaha? Dibere Nis? Henteu Ceu, padahal abi teh butuh pisan. Abi teh eureuk moal berobat budak. Nya teh manehna teh mikir bisa gantian. Di saat abi butuh, ai teh henteu. Atakna Nis, ari hirup ulah sering teuing memaklumi. Kusabab jelema zaman ayeuna mah loba nu teu tahu diri. Ketika dibere, semakin memaklumi, semakin teu tahu diri. Semakin orang bertoleransi, semakin menjadi-jadi. Heueuh nya Ceu, kejam pisan. Ari kitu mah Ceu, abi sakalian we, abi deuk minta duit nu 50.000 teh ya. Nu diinjem ku Ceu. Eueuh deui. Ji 2, 3, 4, 5, ya atuh 50.000. Nuhun atuh nya Ceu, abi balik heula. Jadi era lamun teu dibayar nya era atuh urang yang geus diceramahan deh. Nice.